kayak gitu ke mana mana Kak biasa ada kurang kerja ke tongkrongan biasa. tongkrongan itu Itu sama ada. lu bareng ada orang seru karena tongkrongan bir Ayo kalau bahasa beda we. Ayo gitu. Ayo tuh sih kan. rek panggil di sini oh entar tuh Aduh, anjir. Siapa? Capek lah Tapi tinggal ya dangdanan orang. Cek mana sih rapi henteu? wah anggar we si Mamet rek mandi rek setelan rapi oke banget marujat Aduh, si Mamet. Sok sirik wae ka aing sih semua. lain sirik met dan emang kenyataan tuh banget mana marujat Assalamualaikum. waalaikumsalam Jablay, Kang Memet. met jalan si Hancib bro karena kamu mana sampai si goblay Aduh. Kumaha? Dalam penampilan saya, rapi nggak? Udah rapi belum? Cip anggar we ente mah rek setelan rapi rek setelan pejabat rek setelan Hancib oge tetep we banget marujat Kali wae Kang Memet jeung Jablay mah duh pas saya teh. Lihat atuh ieu teh pakaian anu di Picasso kuning esi. lain sirik Cip dan emang kenyataan tuh banget ente mah tuh sinkron Ya, Kang Jablay, Kang Memet, asap Anda tahu naon ieu? aduh Ieu make jas deh. Aduh. Jika guru SD. Rungkat. anjir Eta. Si eta ngomong teu bismillah lah eta asal. Naon ieu nu kieu? Aduh. Ma eleh, ma kuat kancip mah. Ngomong eta teu bismillahan si eta. neng esi pokoknya mah neng esi mah Mik saya Tidak bisa. Kancip ngerti lah. Ma kuat geus Kang Jablay, Kang Memet mending mundur saya mah. Daripada nyeri hate. Nu kieu patut mah pantang mundur atuh euy. Acan nyaho kana sasaran mah. Atunya maju terus. Bedil sasaran. Nya saya atuh Kang Memet, Kang Jablay, anu paling cocok yang esi mah. Oke. Saya atuh Cip. Teu bisa. Kancip. Urang heula atuh. Nya urang tingali atuh. naon Ngeus enak mah. Kudu inget ke perjanjian awal teh ya. Mendapatkan dengan cara yang benar. Yang sportif. Oke? oh kayak gitu mah ih Hancib ayeuna rek ka mana Ka mana we atuh kumaha saya nih karepo. Lah, si goblay Mana enak ka mana deh? kumaha saya we atuh kepo Ayo urang geus saha atuh. Aing mah Mimin, iya Lis. Min, kamu masih mikirin si Aderi? Iya Lis. Udah we Min, kita lupain aja si Aderi mah. Seakan-akan gak terjadi apa-apa. Aku gak mau hubungan persahabatan kita jadi putus. Iya. Oh iya Min, aku juga mau ngomong sama kamu. Ngomong apa Lis? Aku mau kerja.
kerja kemana? Kerja keluar kota dan maafin aku ya kalau aku punya salah. Kamu serius, Lis? Serius, Min? Oh ya udah, hati-hati ya, semoga kamu betah di sana. Ya tuh, Min, aku pamit pulang dulu ya. Aku mau beres-beres dulu. Iya, sok. Teh Esi, iraha uih teh. Neng Lilis. Kamari, Lilis. Nah, uih teh emangna teu kahartos damel di luar negeri. Sanes teu kahartos, Lis, apan kontrakna tos seep jadi dirumahkeun heula. Emangna teteh damel di luar negeri tos sabaraha taun? Lami pisan atuh, Lis, disaprak cerai we eta. Aya meureun 3 tahunan mah. Oh, kitu teh upami bade ka luar negeri persyaratanna naon wae? Gampil atuh, Lis. KTP, password, komo nu ngalebetkeun PT mah. Cepet gara gaduh pada melanana. Oh, kitu teh nuhun atunya. Nya, Lis, emang Lilis bade ke luar negeri? Muhun teh pidoana we nya. Oh, nya atuh. Teteh mangga atunya abi bade uih heula, bade beres-beres heula. Nya sok atuh, Lis. Setelan sok pikir karena mah si Kang Memet si Kajabay mah lewat ya saya mah mengpun ke arbeuh urang teh heula kayak mana. Ih, di dapur badan masak menit aya naonnya. Kieu da hirupnya lira teh. Aduh, pantesan si Pahansip, si Ajamet, jeung si Amama teh terpesona ka abi teh gini, da abi teh geulis kayaknya. Aduh. Bade ka warung lawe. Sugan we pendak sareng si nu tiluan eta. Neng Esi, bere ka mana? Bade ka warung, Bere naon ka warung? neser gula. Gula atau geram meser gula, karena sih harus mani. Ah, Pahansip mah bisa wae. Anjing. Si Hanci penghaan pisan ieu mah. Siapa Bray? Kemana tuh? Si Hanci penghaan pisan anjing. Ayo atuh. Nu kieu diantep sama. Dia ada nah. Emang tas mani. Aduh. Ayo Memet ngajabay naon. Naon sok melaan we. Ah, sama.
Kan penting mah sportif atuh. Sportif ah. Anjing pika kieu na Allah. Mau denger ka komal mau kemana? Balik ke mana ya? Nggak sih? Bade ka warung. Picing tidak nih sih. Surat Sok. kurang lah Sok, tuh. sok. Yo. Kudu sportif nah naon. Sok. Udah sensitif Yang gini. nyaho komal naon. Berarti kan terus ngagoma. Kayaknya nabi nu bade puisi. Ya. Kan bodoh. Oh, Neng Esi. Neng Esi. Cing blay. Kamu puisi urang. Aduh. Ciki. Iya tinggali. Depan maneh ngajarkeun Puisi oge. wae perebut. Cicing urang lah. Bukan apa. Oh, Neng Esi. Aduh. Kalau kamu jadi bunganya, aku rela jadi kumangnya. Alah. Pret. Dan dia mah anu pamungkas bisa. Anu mah tak sirik-sirikeun hati apa kenapa? Kalau kamu jadi tower, aku rela jadi kabelnya yang pakusut bare jeung di katincakan oge teu nanaon Neng Esi. Ridho abdi mah pokona mah. Oh Neng Esi. Aduh. Kalau kamu turun di kahyangan, aku rela tigu jubrarnya suku kamu tuh karena aku mah rela. Krik, asli. Ah, gimana Neng Esi? Anu pamungkas pisan. Lamun Neng Esi turun ti kahyangan. Alah. Sok rajeun asa abi mah rela lah pokoknya mah jadi bumina katicak dur kita oge teu naon abi mah Neng Esi. Pokoknya mah teu naon abdi mah. Wadul, Neng Esi wadul. Puisi atau Waduh. pakai nyamuk. Kumaha? Sae deh. Ah, gitu we, biasa. Kumaha Neng Esi? Antara kita sarae kan? Cing cobi. Ada sadayana oge sarae. Cuman Esi mah teu tiasa ngasih jawaban ayeuna. Terus kapan? Kewe antosan 700 episode deui. Aduh. Yes. Iya pisan, Bang. Marangga ah. Assalamualaikum. Ah, Neng, waalaikumsalam. Bener Neng Esi. Aduh. Naon deui atuh? Udah ka mana sih yang menilu wae atuh. Anu mendampingi. Kira. Ayeuna mah tinggal nungguan. Jawaban ti Neng Esi saha antara urang-urang terpilih. Ku Neng Esi. Siap. Ya. Siap, kita cara nama tuh. Ayeuna mah biasa we. Iya kita teh. Ingat kan teh? Ingat atuh. Oh, iya. Besok. Rapikan barisan. Satukan suara kita. Siap? Siap. 1, 2, 3. Mari kita Berjanji untuk bersaing sehat. Dengan cara yang